Jangan. Semanda. Pos ronda teh lain sih. Oh, podcast Anom Semanda teh. Ah, eta cocok. Bang, gas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abi kahalarayan Yohana dina podcast generasi Anom Semanda atau pos ronda. Di dia abi kedatangan dua tamu ya di kelas 10. Cik kenalkeun heula sawae namina. Nami Abi Haki Alfajri di 10-12. Nami Abi kenalkeun nami Abi Muhammad Fahri Fauji di kelas 10-12. Oke, siap. Di dia abi bade tatanya ya tentang babad jeung dongeng ti Ahaki heula. Ahaki naon eusina babad Aki Sayang Hawu teh? Usi babad Aki Sayang Hawu nyata ceritanya di kesatiaan sareng kawani Aki Sayang Hawu. Oke, siap. Terus kumaha galurna teh tah? Maju, mundur atawa campur aduk? Nyata galurna teh ieu maju. Maju galurna teh. Terus saha wae palakuna teh? Palakuna teh aya ieu tilu, nu kahiji Aki Sayang Hawu, nu kadua Ki Gondang Hapa, nu katilu Ki Terong Peot. Henteu ku Ahaki wae palakuna. Henteu. Terus ciri-ciri dongeng, ciri-ciri babad, naon Ahaki? Ciri-ciri babad nyaeta ieu carita narasi atau sejarah. Oke, terus naon bedana ieu Ahaki? Naon bedana dongeng sareng babad? Ari dongeng mah nyaritakeun fiksi atawa itulah ngahayalan gitu. Lamun Ngayal. babad mah ieu nyaritakeun narasi gitu, sejarah gitu zaman Nu baheula nya, ya. zaman baheula. Oke. Mun Zaman baheula. Ayeuna urang geser. Urang geser ka Apahri. Apahri naon eusi tina dongeng Talaga Warna teh? rasa sedih di Purbamana, dosa kanyeri hate jeung asal usul Talaga Warna. Kunaon cenah sedihna teh? Karena si anak teh badeg, Oh. bisa diatur. Lain loba hutang lain. Lain atuh. Diganti loba hutang. Terus urang lanjut kumaha galurna tina dongeng Talaga Warna teh? Galurna mah ada maju atuh da tina kanyeri hate bisa nyiptakeun Talaga Warna. Oh, gitu. Terus saha wae palaku tina Talaga Warna teh, dongeng Talaga Warna. Atuh da loba aya bapana, aya anakna. Akinan teu akina. Akhirnya teu aya. Dikamanakeun. Teu ibu. Saha wae? Atuh di Purbamana, Terus anak Nyi Purbamana, Nyimas Purbamana. oke. Kita hukum. Terus ente jeung apa henteu? Ente atuh. Ente. Can hirup Can hirup. nya. Terus naon ciri-ciri dongeng? Ai dongeng. Tina carita hayalan atau fiksi anu Fiksi. dihayal ku jelema. Biasana eta jelema nu hayal teh geus rada gelo. Apahri ngahayal tara? Asal. Gelo berarti gelo. Eta gelo ya. Terus ayeuna pertanyaan terakhir ya. Naon bedana dongeng sareng babad? Ai dongeng mah carita narasi atau sejarah dicaritakeun ulang. Tuh, misalkeun sejarah ieu non sejarah Gunung Meletus Oke. atau sejarah naonnya sejarah Gunung Tampomas. Oke. Terus laut kos gitu. Iya, Terus, sejarah iya naon, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu sareng teh anu di Jakarta naon tah? Monas. Anu sujud teh. Naon nu sujud? Batu eta teh teh. Eta Batu sujud. Ah. Kue. Eta cerita asli. Oke. Mungkin cekap sakitu wae podcast di urang. Atur nuhun kasadayana atos nonton. Entong ditonton kita. Entong. Omat. Tong ditonton. Omat, entong ditonton omat. Tong ditonton euy. Cekap sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atau salah kata dari kami. Apunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Literasi. Salam. Tinggal 20 menit, Bung.